Sayyidina Ali katos muningakeun dina sapalih maqalatna. Saur Sayyidina Ali, inna minal ibrati yakfikal maut ibratan. Sanyanyana tina pirang-pirang pelajaran teh nyebutkeun ka anjeun maut jadikeun pelajaran. Jadi maut teh cek Sayyidina Ali mah ibroh teh tiasa dialap pelajaran. Jadi anu dikantun maut kuagina jigana teh anjeunna teh maut. Jalmi dikantun maut pucarogena rasaan bakal maut teh salaki we. Jalmi nu dikantun maut ku istrina rasaan teh bakal maut teh istri we. Jalmi dikantun maut ku putrana nu bakal maut teh rasaan budakna we. Jalmi dikantun maut ku indung jeung bapana rasaan teh maut teh indung jeung bapa tu maut teh. Eta teh teu jadi pelajaran, teu jadi ibrah. Menawi saur Allah dina sapalih ayat mengingatkeun fa'tabiru ya ulil absar. Anu bisa ngajadikeun ibrah pelajaran teh ulil absar. Hartosna ulil absar teh jalmi anu gaduh mata hati. Basar teh mata, absar teh basirah dina basa absar. Nyata jalmi anu gaduh mata hati. Lain gaduh mata ieu kan bolekok anu bolokok sanes, tapi absar teh mata hati, ngagaduhan mata hati. Di mana urang ngagaduhan mata hati bersih hate urang sadayana, maka urang teh bersih hatena. Tapi lamun urang kotor maka disebutna kotor hatena. Janten jalmi bakal tiasa nampi papatah nalika aya jalmi nu ngantunkeun di mana eta jalmi gaduhan mata hati. Basirah upami ngagaduhan mata hati tah jiga hanya we ningali maot teh. Ningali maot teh aya jalmi nu maot teh hare-hare we. Naon teu beda jeung ningali uning di peucit, domba di peucit, hayam di peucit, hare-hare manehna mah. Ajeun teuing manehna ngagali maot hare-hare suka daek salat daek puasa biasa we. Jika datang moal maot manehna mah sanes moal maot dan ngayakinkeun manehna maot, tapi kahalangan mata hatina ku dosa. Nah eta maot teh bisa jadi ibrah, jadi basirah, jadi mata hati, jadi pelajaran kangge urang. Biasa pisan maot saur Sayyidina Ali, inna minal ibrati yakfikal maut ibratan. Sanyanya cekap pikeun jalmi anu gaduh mata hati mah maut teh dijadikeun basirah.